Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang tangkudi sareng tim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingga jawara pilih tanding. Anu mana ieu carita teh hasil karya tanapi karangan Kang Asep pun ti Majalaya Bandung. Pamudah-mudahan ieu carita sing janten panglipur kalbu pang beberah kana mana. Sumangga mitra kaum dangu urang lajengkeun di ieu caritana. Kesugri kaum dangu sadaya dina jujutan hanca carita anu ketunda kendaraan kang tile kasapi kuanci dina mangsa mendarkeun kayaan sakalingga anu mana harita nuju tarung jeung Ki Gordahnya. Kepala harita anak buah nama geus pating jaranteng alatan kutotokan sakalingga eta hanca teh mitranya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kena waktos urang usurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Mangkeluk setan, aing janji deuleu lamun poe ieu aing bisa modadan sia aing rek eureun dina dunia kajawaraan. Rek ngajedog saumur-umur di guha. Pokna meuni nepi kareng haperanjung nyaritana teh. Wahing ku amarahna anu nyedek jeroeun dada. Marina ge saha anu nanya ka sia? Sia dilebokeun cekelo sia rek turun rek moal oge dina dunia kajawaraan pikeun aing mah teu hayang nyaho. Jeung teu penting we. Memangna naon kauntunganna keur aing mun sia boga sumpah jiga kitu. Sok-sok we bisa mayahan aing mah. Tadi keneh kalah hayo we ngabacot. Sagalingga nyaritana tambah kasar jeung karihal wae. Jadikeun amarah Ki Gordah beuki muncak. Anona beureum kumisna centang kaluhur, rog sukuna maju ka hareup. Tapi memeh Ki Gordah rek tetakeun deui panarajangna, sakalingga nyarita deui rada ditarikeun. Apola. Memeh ieu tarung dituluykeun. Kumaha namun ngayakeun perjangkian heula? Ceuk sakalingga bari mencrong kana beungeut Ki Gordah. Ki Gordah oge jadi mundur salengkah ka tukang bari nurunkeun leungeunna anu tadi geus siap pikeun narajang sakalingga. Perjangkian naon perjangkian teh? Encang sebutkeun kunyuk. Aing geus teu sabar hayang ngarempukeun babacok kulu sia deuleu. Lah sabar. Jadi kieu perjangkianna teh. Lamun aing aing rek talu ka sia jeung ka batur-batur sia. Atawa rek dipaehan oge teu nanaon. Tapi mun sia wayahna eta kitab anu aya dina saku baju sia kudu diserahkeun ka aing. Tapi nyawa sia jeung opat batur sia nu ayeuna kajaran jeung 3 harita ku aing bakal dibere ampun. Jeung bakal dibebaskeun totokanana. Kumaha satuju? Ki Gordah sakedapan mah kalangkah uleng. Rasa berat ari kudu nyerahkeun kitab wasiat dewa mah. Sebab lain perjuangan jeung kalampahan nu babari hayang bisa manggihan eta kitab pusaka teh. Tapi kitu soteh lamun manehna eleh tapi da acan tangtu deui manehna bisa eleh budak pantar sakalingga. Itu kalecokna hate Ki Gordah. Akhirna pok manehna nyarita. Sombong sia. Gede hati make jeung boga pikiran bisa ngelehkeun kana kahebatan ilmu aing. Sok tah deuleu ku sia. Ieu kitab ku aing bakal dijieun tarohan. Lamun bener mah bisa ngarubuhkeun aing. Tapi sabalikna lamun sia eleh sia jeung si Jakalinglung katut nuduaan deui bakal dipodaran ku aing.
Adenge kitu Ki Jaka Langit jeung Nyai Sekar nepi ka kalenya. Sabab Ki Jaka Langit geus nyaho kana ilmu kahebatan Ki Gordah nu teu bisa dianggap aya di handap. Tapi da teu bisa majar kumaha, kur bisa ngadoa we dina jero hatena pikeun kasalamatan sakelingga. Peleuwer Ki Gordah ngalungkeun kitab dina jero baju hareupeun sakalingga. Sok dah lamun bener siap bisa ngarubuhkeun aing mah. Umum ku sia kitabnya. Sakalingga kur seuri leutik paring ngareret kana kitab anu ngagoler hareupeunana. Ada tuari kitu mah artina geus sapuk perjanjianana. Sok urang ngamimitian. Rek pake cara kumaha tarungna. Ceuk sakalingga sikepna tenang. Waleungeuna direngkepkeun hareupeun dadana. Sombong sia teh kunyuk. Yeuh akan ajian dewek. Iya. Gordah langsung nyurungkeun deui dua dampaleungeunna rek ngarah kana dada sakalingga. Tapi sakalingga oge geus sayaga kita tadi. Dua dampaleungeun lawana dipapag ku dua dampaleungeunna. Dua dampal masing-masing nempel kalawan kerahkeun tenaga jero anu sapinuhna. Kayan harita jadi tegang oge. Ki Jaka Langit jeung Nyai Sekar oge awangka ngarasa hariwang kana kasalamatan sakalingga. Pang-pang nama Ki Jaka Langit. Sabab manehna geus apal kana kahebatan ajian nu harita keur digunakeun ku Ki Gordah. Eta hiji ajian pamungkas anu bisa nyedot tenaga jero lawan. Hal sarupa kitu teh memang karasa ku sakalingga oge. Dina dua dampaleungeun Ki Gordah karasa aya keteran hebat anu nyalur kana dua dampaleungeunna. Tapi pikeun ayeuna mah sakalingga teu hayang ngalesotkeun pantrokan dua dampaleungeunna dina dua dampaleungeun Ki Gordah. Gordah nyangka ieun lawana pasti geus leuseuh tenagana. Palukar tina panyedotna anu disalurkeun ngalewatan dua dampaleungeunna. Padahal sakalingga geus urti kana naon anu dilakukeun ku lawana. Sabab tadi basa bentrokan anu kahiji manehna geus apal kana eta ajian. Sakalingga nyalurkeun sakabeh tenaga jerona ngaliwatan dua dampaleungeunna anu harita masih keneh nempel kana dua dampal lawana. Samemeh Ki Gordah bisa metakeun pangadiwasana nyatana nyedot tenaga jero sakalingga. Sakalingga langsung ngagenjokeun badana kaluhur kalawan dua dampaleungeun anu masih rapet kana dua dampaleungeun Ki Gordah. Sakalingga ngajejekeun dua sukuna kana dada Ki Gordah. Lihat. Sakalingga ngagorowok tarik naker. Dua sukuna temis deui ngajebrod kana dada kenca katuh lawan. Duk duk. Oh iya. Ki Gordah ngagorowok tarik naker. Bareng jeung leupasna dua dampaleungeunna tina dua dampaleungeun sakalingga. Padana saharita ngajengkang ka tukang tiban lemah. Tina sela-sela biwirna kaluar getih hideung lalamparan. Nandakeun Ki Gordah tatu di jero. Ki Jaka Langit jeung anakna katut awangkeun nepi ka Carolohok. Tarareuwas jeung atoh ningali Ki Gordah bisa rubuh ku sakalingga. Sedengkeun batur-baturna Ki Gordah nu opatan maraneh nangan ukur bisa molotot karasa reuwas jeung teu nyangka ku kahebatanna sakalingga. Lamun seug maranehna barisa ngagerakeun pada nama tangtu harita oge bakal maruru kagagedugna anu harita keur adu songkol paring utah-utahkeun getih hideung kalambaran tina sungutna. Memang sakalingga kakara harita manehna ngagunakeun sakabeh kekuatan jeung kekuatanan. Samemehna mah paling saparapatna oge jarang. Nobalukarna Ki Gordah langsung ngajungkel rubuh teu kuat ngayonan kahebatan pawesena sakalingga. Sakalingga ngajegan nangtung hareupeun Ki Gordah. Nu harita katempo sirah nanggeus kaleh-leh.
terus sakalingga nyamperkeun Pok cingogo hareupeun Ki Gordah anu keur nangkarak pengkang bari jiga anu geus teu usik teu malik leungeunna diantelkeun kana pelebah dadak Ki Gordah geus teu karasa aya keketegan. Ki Gordah nyata geus binasa ku kahebatan tanaga jero jeung kawesena sakalingga. Pok sakalingga nyarita ditujukeun ka Ki Jakalangit. Duh kalepasan Pak, tukan teh moal nepi ka palastra kieu. Kumaha coba? Ceuk sakalingga bari ngareret ka Ki Jakalangit. Trog Ki Jakalangit kalengkah kadeukeut sakalingga Pok nyarita. Pun bae dabongan manehna eta mah. Tah anu ngamimitianana atuh. Resikona eta mah jang. Barina ge geus pantas. Anu sajahat jiga si Gordah mah dimusnahkeun ti alam dunya oge. Pabalikanna dilalilah hirup. Ukur nebarkeun kajahatan jeung kadzaliman hungkul. Ceuk Ki Jakalangit tegaskeun. Sakalingga unggut-unggutan ret manehna kana wapatan Pok nyarita. Kuring bakal narima kana naon nu bakal dilakukeun ku aranjeun opatan. Bisi aranjeun padongga karep rek males nyeri kabatur anjeun anu geus binasa ku kuring. Iraha wae kuring siap ngaladenan. Anu opatan eueuh anu nyarita saurang oge. Ukur panonna we anu pating kurileng nandakeun kaceuceubna ka sakalingga. Saterusna sakalingga ngaleupaskeun totokanana dina badan nu opatan. Sanggeus opatanana barebas tina pangaruh totokan Pok sakalingga nyarita deui. Ayeuna mah jugra ini di tempat ieu. Bawa tuh layon batur anjeun. Opatan teu baca carita. Saterusna opatanana ngaraleos ti hareupeun sakalingga bari ngagarotong layon Ki Gordah. Dina hati masing-masing opatan ngagremet. Hiji waktu pasti maranehna bakal nyieun palitungan ka sakalingga. Itu nu aya dina masing-masing hatena. Sanggeus nu opatan areuweuh ti dinya, sakalingga ngojengkang nyokot kitab anu tatadi ngagoler di handap. Terus eta kitab teh diasongkeun ka Ki Jakalangit. Ieu bah ampihan doi. Ade cing apik nyimpenna bisi kanyahoan deui ku jalma-jalma jahat. Tapi Ki Jakalangit kalah nolak Pok nyarita. Abah mah teu ngajodoh kana eta kitab teh jang. Sabab geus ampir sataun leuwih neuleuman usi kitab. Angger we hese kacangkemna. Nurutkeun eyang guru. Lamun dina jero sataun teu bisa kataekan, artina eta kitab lain pimilikeun. Tugas Abah saterusna nyaeta niangan jalma anu bisa neuleuman kana usi eta kitab. Jeung daek ngamalkeunana dina enggoning perangan kajahatan. Kitu tah jang. Abah yakin ujang pasti bisa neuleuman kana usi eta kitab jeung bisa ngamalkeunana. Sakalingga jadi asa teu paruguh ngadenge caritaan kitu ti Ki Jakalangit teh. Sabab manehna ngarasa can pantes kudu nyangking kana eta kitab. Tapi kulantaran Ki Jakalangit ngeukehan bari satengah mamaksa, ya akhirna mah sakalingga daek narima kana eta kitab anu katelah kitab wasiat dewa. Kesugri kaum dangu. Anu saterusna sakalingga jeung batur-baturna arindi di tempat eta rek neruskeun deui lalampahanana. Cag lalampahan sakalingga jeung nutiluan mah urang tunda heula sakedeung keoge pasti bakal kasampeur deui. Kocapkeun sababaraha poe ti harita. Kocapkeun harita aya 2 urang jajaka anu umurna kurang leuwih 20 tahunan. Manehna harita kakaraan jauh ka sisi leuwih jurig leuwih tempat tarungna sakalingga keur basa waktu sababaraha poe ka tukang tea. Sajongjongan mah duanana ngadon pating jaranteng bari neuteup kana seahna cai anu nyurug ti luhur gunung. Nu muragna eta cai curug teh kabeungeut leuwih.
Pok nu saurang nyarita bari panonna mah anteng neuteup ka hareup. Urang daguan we di dieu. Hayang nyaho datang moal tah si Badun teh. Pokna bari angger panonna mencerong ka tengah leuwih. Nya urang daguan we. Kiragu nepi ka teu daek nemponan kana panangtang urang mah. Amun teu datang teh mah artina pangecut. Weuh kawani. Purwani di kandang hungkul tah si Badun gede hulu teh. Tembal baturna geus ngomong kitu mah tuluy manehna leumpang mapai-mapai sisi leuwih ge kiuk handapeun hiji tangkal anu dahana alogodor ka tengah leuwih bari neuteup antep kana cai legeuna maledog-maledogkeun batu leutik ka tengah leuwih. Itu jeung kitu we meunang sababaraha kali. Nu saurang deui anu tadi ngamimitian nyarita manehna masih keneh ngajanteng dina tempatna. Panonna sakapeung mencerong kana cai, sakapeung ngareretan ka tukang ningalian jelema anu dijangjianana. Pok anu keur diuk di handapeun tangkal nyarita. Ngeuna mah terus we maledog-maledogkeun batu leutik kana cai leuwih. Lamun nepi ka sore eueuh wae mah urang balik we. Ke urang beja-beja ka balarea anu ngaran si Badun teh ukur jago kandang kitu. Meh nyahoan sararea. Kuman wae. Atuh. Rek nganahaun ngajedog di dieu we. Rek nganahaun ngajedog di dieu wae. Ari nu ditangtang nah teu datang mah. Yang mending balik we. Tembal nu keur ngajanteng. Tapi sabot keur kitu denge ti kajauhan aya sora lengkah suku anu muru ka pelebah maranehna. Nilik kana sora lengkah nama nu keur laleumpang teh leuwih ti sorangan. Ok anu keur diuk handapeun tangkal nyarita bari curing hak nangtung dina diukna. Tah, eta jiga nama. Tapi naha geuning jiga mawa batur datang ka dieu ora. Benar-benar eueuh kawani tah si Badangung gede hulu teh. Moal kurang ti dua urang ngadenge tina sora lengkana mah. Ceuk nu keur ngajanteng panonna mencerong kelebah datang ka sora anu beuki dieu beuki deukeut. Barang breh teh katingali ku maranehna anu daratang teh geuning 4 urang jalma. Nu hiji lalaki nu umurna kurang leuwih 50 tahunan. Nu saurang deui mah awewe nu umurna moal leuwih ti 25 tahun. Ari nu duaan deui mah nyatana 2 urang budak lalaki nu umurna antara 12 tahun jeung 10 tahunan. Anu tayalian eta nu daratang ka dinya teh tayalian ti Sakalingga jeung Ki Jaka Langit, Katut Nyi Sekar jeung Awangga. Harita Sakalingga jeung baturna ngahaja ngaliwat teuy ka dinya. Sabab jalan anu tadi rek ti sorang kawilang tarahal jeung jauh kana tempat nu ditujuna. Ya akhirna Sakalingga mutuskeun balik deui wantukna ngaliwat ka leuwih juri. Kasugri kaum dago. Sabenerna Sakalingga geus ningali ti kajauhan keneh oge ka budak ora anu duaan teh. Sakalingga ngarasa penasaran kana gerak-gerik eta jajaka anu duaan. Harita si jajaka anu duaan ukur ngareret sakedeung kana Sakalingga. Jika nu teu hayang merosea kana kadatangan Sakalingga jeung baturna ka dinya teh. Dina pikirna paling oge anu ngadon ulin atawa jalan-jalan ningali cai leuwih. Ok anu keur diuk handapeun tangkal nyarita ka baturna. Jigana moal mantogan ieu meureun si Badun gede hulu teh euy. Cangkel-cangkel ti suk cedur ngadon ngajentul di sisi leuwih. Ayo balik ah. Cenah. Anguna nu aral jeung pihak pangharepan. Tapi karek oge cacap nyarita kitu, gejebur. Kadenge di tengah-tengah leuwih aya sora anu ngagejebur. Barang maranehna ngareret tempo cai leuwih teh oyag nepi ka jiga ombak laut.
tuli laju cakaka kadengi aya anu seuri. Ya, aya kawan yo, kade berit-berit jarian teh. Eueuh kasieun ngadon ngajar dog di leuwih juring. Jajak ke anu duaan rutret kasakurilingeun eta tempat yang anti mana sumber datang eta sora. Sakalingga jeung baturna nu harita keur ngawaskeun kajajakan nu duaan, manehna oge ngarasa kaget ngadenge eta sora. Sabab sakalingga geus bisa ngajudi, saha wae jalmana pasti lain jalma sabongbrong anu bieu nyarita teh. Karasa eueuhana nepi ka ngageterkeun jajantung, ting jirining eta jalma teh mibanda tanaga jero anu hebat. Barang sakalingga jeung baturna ningali kaluhur, katempo aya hiji jirim jalma keur ucang angge dina dahan leutik, nandakeun eta jalma geus sampurna mibanda ilmu ngentengkeun padana. Sabab secara akal mah piraku atuh rek kuat dahan sagede curug bisa didiukan ku jalma anu bobotna moal kurang ti 50 kilo. Lain ngan ukur sakalingga anu ningali teh, dijajak anu duaan oge harita katingali keur taranggah kaluhur nempokeun anu keur ucang-ucangan dina dahan. Pok nu saurang nyarita di barung ku sesentak. Setan sia, kahina sia teh ka aing. Ontong tataekan kawas monyet sia bangsat. Ayo turun mun bener aya kawani mah, yeuh lawan aing jeung dulur aing. Ya. Lamun bisa, lamun bahasa sababaraha poe ka tukang si laingwan ku dewek diberi ampun. Lantaran dewek bukan rasa kene karunya. Tapi poe ieu si laing geus kumawani nangtang ka dewek. Artina dewek geus moal mere ampun. Geus moal mere ampun deui asia duaan. Sombong sia manusia goreng patut. Geus yakin sia bakal bisa ngarubuhkeun aing jeung adi aing. Paling oge sia anu bakal dijieun tuba leuwih juri ku aing. Jeung anu saurang caritana bari ngahegak mu amarah anu geus ngabebela jeroeun dadana. Dah. Ngabacot mah gampang sia. Kalau kololeh oge bacuseun heuleuh. Yeuh dengekeun ku sia sarja sarju. Poe ieu nyatana poe panungtungan pikeun dewek bisa nejo beungeut-beungeut sia duaan. Artina sok ngabacot heula cing seubeuh. Sampai dewek ngirim nyawa sia duaan ka neraka. Setan. Sia anu bakal modar mah manusia goreng patut sia. Ayo turun. Atau ngajedog wae di luhur tangkal mun heueuh maya kawani. Dikeunaan waktu sia kalilakeun pisan goblok. Jeung nusa urang nu ngaran Kisarja. Belesat. Celegedeug kirim Ki Bardun geus ngabadegah hareupeun nu duaan. Geus deukeut mah jelas pisan rupa jeung dedeganana nu ngaran Ki Bardun teh beungeut nagaricu alias Rado. Nona bolotot segede jengkol, bisna ngajadi kandel hideung, hidungna nambru juga bangkong hejo keur ngadangong, mangawakan anak gede tapi pendek atawa pendek ku sekal. Kulitna cakeutrek hideung, pokona mah pikagilaeun weh rupana teh. Geus nangtung pahareup-hareup jeung Kisarju katut Kisarja pok Ki Bardun carita deui. Dok, rek kumaha mun dewek ayeuna geus aya hareupeun sia duaan ah. Masih keukeuh aya kawani ha. Ki Bardun nyaritana estu ngalelece pisan kaduduaan teh. Tapi kareup geuneuk rai bias Kisarju jeung Kisarja roman beungeutna. Pok Kisarja nyarita di barung ku sesentak. Gede hulu sia goreng patut. Ngacapek padu meledug wae. Sarju, ayo urang pedaran kuruani manusia jurik teh oi. Iya. Kisarja langsung nyabetkeun bedogna rek dipake ngababan peuteung Ki Bardun. Kisarju oge sarua manehna luncat bari nyamberkeun bedogna ngarah kana beuheung lawan. Antuk nambah gerwe tarung dua lawan hiji teh ragot naker. Dua pihak kanana pada
cingceng sieun kabungohan lawan. Mitra cageulai carita orang Tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajeng geuning. Atunun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.